ayah yang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangan dek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mangadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran suraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin suraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah kitulah anggapan para kafirin na'udzubillah min
wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede teu asup ka supermarket mamanita rariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ge geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh deuk datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mendek iya dikonsultasi ayo tuh mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kalau teu asup tak kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain tersep ya mah kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh guguru kitu ieu mah dagang bae ieu dagang ge bangunna Mang Haji mah rugi da teh kitu bantu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut badah itu kumaha saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui hamak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup kitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Pak Haji geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah Masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna
Ayo tadi masa pira sekolah nangan sekolah SMP doang datang ke SMA. Ayo tadi dilanjutkannya nang warung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi. Ban ngagejelug akidahna. Kuari mapan ustad tad. Apa naik ngaji teh kudu boga motor sat sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah motor mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar gara ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kebacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pada sakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus kuari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah hentan jeung itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mung atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan sama kayak dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk dana subrut aduh boga mio kadeuleuh ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu mangeranan ki
ngagilek dina agama, ngagilek dina syariat. Masya Allah karim, setik. Nah, iya bangeradan ka setan. Tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komis riba sia setan. Tuh. Ieu mah nu nyembah ka patung. Dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin, ku setan. Kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah, padahal jin, setan, curi sarua makhluk Allah, nangieun Allah. Kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah, ka setan-setan ge jeung Allah, maha kawasa Allah. Ternyata orenganan Khaliq makan hiji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong. Nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe, eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin, tanpa mendasar ilmu. Bodoh. Cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah, Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah, Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah, malaikat anak awewe Gusti Allah. Tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolol. Urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah. Endeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomongna teh nggak soro ngajelaskan bahwa Masih anak Allah atau amun Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nangieun Gusti Allah, berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah, makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir, wa khalaqahum nangieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge bandangieun Allah, Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana, ieu teh deuk ala timur, deuk ala Mesir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol atau andek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana, dek niru Arab, dek niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna, atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Numantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh.
teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu model kos kieu malah ya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung ai borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung ai anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen ku kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nangieun Allah bumi serta eusina nangieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nangieun Allah eueuh nangieun salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nangieun Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu teh tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab wa qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nangieun Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak kenang nyahoan aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah
kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah, urang teh boga rasa didelekeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah. Jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heuh. Atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Ya antri pan ngalawuduna. Ya di imah kana bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakiteup-sakiteup. Ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pemajikan, Ji. Kenaon? Masing-masing bae cek kitu. Tapakur ditapakur eta dihandap. Bangun da tadi wadahan ijah heuh. Dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh. Susuk omong asa kabar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae, ngagantung atuh wadahan. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura celi abdi. Irung ieu pake napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi pan aya angin. Lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang rek ngalawudu teh. Kieu mata geus, celi geus, irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel. Atuh cenah moal kaburu salat, daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar Assalamualaikum tahajud Allahu akbar Assalamualaikum karek deh. Tamat tahajud TK tambah kos kitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah? Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadegkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti.
abdi ngadahar daging nusuk di kalapanon karena dah rendang kayak teh sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu da teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandina manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tafakur gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ya lah teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa mau aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di dieu teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teu benteu
asal kurang mantep ke Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun gimana ngajubleg kene bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg kene tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leungit padieuh henteu datangnya anak kadenya cakal bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah ati bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur kamu mau bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu ceknya Lajak du borangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueun naon kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu ogas kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengke-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh kondangan ayo guys berangkatnya pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh jana saha pocongna ya pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina la cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek
wah asana tadi rada embat letik ya asal kelenger didinya kerasa cagar aing mah dengan ngagoler bae bahaya kieu goler dia kan tapi terus bae korasa tetep punya kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerese kan aya keneh bae sakit eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ke jam 4 di dalam kunyana Masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad dah sia aing sieun aing pocongan dah tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia eta bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mah tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun
ngajina hiji nu dideuleu Allah, mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah, mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik, ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon kitu? Suriah geus ngajual emas 25 ton. 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah. Ini masih onora. Wih, tenang aja cak orang Suriah. Yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami, Masya Allah tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hayo geura duitan sabaraha triliun ka dieu. Jang perang aing dek perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran ganyang Amerika jual emas. Senjata geus disiap-siapkeun, kiribat Iran geus disiapkeun, siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya. Anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah. Nu ngaran Hasan geus dikirim, nu ngaran Husein geus dikirim, geus didagog-dagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual kakarak penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene. Geus teh kudu meuli emas. Komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah. Ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon? Oh aya cenah kiai. Di mana? Itu naon? Tangkal nu paranti main pepeletokan teh naon kalau derewa kayak kene. Ces modar sia. Persiapan naon? Ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, di embargo negara orang, no problem. Menang di mana engke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia, make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik mah kos kitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lu mantak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia. Tuh, main di dunia teater Amerika, waduh, badan intelijen luar biasa. Orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan.
Amin panggil Min, sini Min. Min. Nu keluar Amin Balaraja, bukan ini. Iya, para jasa. Lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi, urang bakalna beralih perekonomian, kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana. Dibuka sote geus eueuh, geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun, kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon? Lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknya, sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana, sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan. Kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae. Luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana, lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana, tinggal aya Gus Pur kuari. Gus Dur eueuh Gus Pur. Masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge. Aya 3 tokoh Islam, nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagan kuari teh. Nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam wara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali deh. Atuh sia mah malah ya kanyaho teh sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY teh nyaho nya lagi sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engkek perang, gas. Panggilan kukula, kado, porosotkeun calanana. Ayo, suntik, ces, pae. Aya ke, kukula didongengkeun ke. Aya 4, aya Uni Soviet hiji, aya urang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya urang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam, Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. Beak kabeh tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge eueuh. Urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari urang Andalus aya nu berangkat deui, siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol. Tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate. Nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal, endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen, dipaehan kabeh di jero kapal. Orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta, atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong. Bobol. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna, bangsa tolol bin goblok gitu sia mah. Spanyol teh Masya Allah. Eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang.
tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah teh mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saunaraona. Masya Allah. Nah ieu kuari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari incan. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bishawab.